Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun haram teu motong hayam pake mesin. Yuk, urang dangukeun bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فجارها كسبايا وكسبا بيجري صاحبي kalawan gakangan denisi bahwa yastarsilan yang penerima ucul yasiba birsali kalawan muncul kenan ya sahib yang musikalan etana karyasib aswaidah yang berenang walau akulalan orangana tamangan yasiba min nuzakin usahid yustaradu tarkul uklipi jari hati tawirikul azalan dan syaratun peninggal mangan dalam awak keburung dalam mengukau azhar ilal hari dalam mengukau azhar satu ajan orang raskeun pangawasan orang bacakeun Al-Fatihah hiji kanggo Haji Jarun bin Haji Samin Kampung Bungaok cai Haji Muhammad Tajuddin bin Asimun Lebak Wangi Lapangan almarhum Marto bin Sudarso Purwokerto almarhumah Icih Sutriyasi binti Haji Halimi almarhum Haji Halimi binti Haji Sutrakhir keluarga besar Haji Husain Toko Stambat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kurang nuluykeun pembahasan masalah pepencitan nusalila ieu urang selalu ngadahar hewan hasil mencit mulai ti ayeuna hati-hati lamun urang dahar lainang mencit urang ayeuna mencit urang masa bodoh ente halal jeung haramna boga rarasaan sebab geus boga elmuna tinggal lamun hasil mencit batur ya sih
dahar di restoran orang ulah ningali mewah naba tanyakeun meuli dagingna besi mencitna teu beres dek dahar teu riweuh kudu nanyakeun heula kokina gimana ieu mencitna besi daging ti Australia yakin mencitna lain pepencitan orang Islam eta ade atawa mencitna make mesin haram ade mantak orang ulah padu lazat ulah padu ngeuna paingan ieu awak di bawah salat geyebed jasa geyebed masyaallah ieu beuneunan masyaallah cenah ieu mah jatara ka restoran gede mah kunaon ya tara belah cenah tasawuf lain tasawuf teu boga duit Allah karim aya ge restoran gede kaajak aya dah di restoran gede kaajak lain gak aja kaajak waduh urutna Masya Allah bebeja bungkus yang ucing Masya Allah haju anak na ngomong ya dek beli ucing ya can bogaeun berarti ucing koreng hulunya anak ucing si adet kurang dahar di leuwar tora letik-letik ke warteg yang di pasar ayam potong wallahu a'lam jadi lu jualan gitu bagus Islam masalahna loba hayam paeh dipencit paeh kasus pada tahun di pasar Kemis baheula eta mah rame di pasar Kemis jadi meuli hayam anu BS ayam BS anu mesti bisa hudang masalah dirut termasuk ayam paeh dipencit bae sebab ekonomi mah teu nyaho halal haram ngitungna untung rugi Masya Allah henteu cenah ayeuna mah atuh alhamdulillah ieu carita kasus baheula di pasar Kemis rumujuna menjamur ayam di peternakan ayam seperti eta lah henteu cenah kieu kuari mah ya alhamdulillah ente nu rek ka surga ente rek ka neraka kuari cenah kula mah ngan dahar doang teu nyaho ieu bahwa ieu teh hayam nang mencitna beres apa henteu teh doraka urang mah nu jualanana nu doraka dan sadajan teu doraka efek geyebedna mah aya efek geyebedna mah aya ya Allah ya Rabb geus urang dahar mendingan lauk laut bae kajeun teu digoreng ge itu halal urang mulai gua hati-hati mulai hati-hati tadi ayeuna oh jaheunya iya ulah asal daging Allah kueri lamun aya manuk di awang-awang kemudian gurang dipanah dijamparing atawa ditembak kena begitu kena ragrag langsung ka taneuh wa mata paeh Allah langsung ka taneuh lu kamari mah urang nembak manuk atawa ngamanah manuk di luhur tangkal kayu
tanggal kayuna ya di luhur gunung atau di pasir teh gunung letik ragrag di tangkal kayu kaluhur gunung di luhur gunung ragrag deui ka handap Arab sebab ieu paehna apa nu pertama apa nu kadua tuh temenang dua sebab anu mematikan temenang kudu hiji bae lamun ditembak urang di luhur tangkal kayu cek bismillahirrahmanirrahim ragrag kana pangpang plak ragrag deui ka handap haram sebab meureun paehna kabanting ka pangpang namun ditembak langsung ka luhur gunung plek cicing terobah halal tembak tangkal kayu langsung ka handap tek halal kuari di awang-awang sarua bae walau asabahu sahmun bil hawai lamun ngeunaan jamparing atawa panah kana manuk di awang-awang jago berarti menembakna di awang-awang ge bisa kena we cat kan berarti jago ieu mah di tangkal kayu ge geus kieu-kieu masyaallah kena pangpang deui hehe deres sama di tangkal kayu ieu mah di meja deuk di dahar cokot batur tawa geus teh kurang jetu teh pokon kitu di awang-awang ieu mah bisa ditembak masyaallah di jamparing atawa di panah kena ragrag pasakoto bi arbin ragrag langsung kana kadeh wa mata hala Allah karim sebab ai ragrag kana taneuh mah atuh eta mah labuda min satu kepastian geus tamak puajeun teuing luhur ge wa'ufi'annu dihampura meureun cenah ragrag na kabanting reka banting kadatang rek henteu nu penting mah ragragna sakaligus imba paeh di luhur keneh tembak cat paeh wa imma ragrag heula karek paeh halal bae dek lumpat ka mana tuh henteu ngaguling ka taneuh dek lumpat ka mana henteu ngaguling ka taneuh mah tuh dek kudu ka taneuh bae cenah eta ngaguduprakna ka taneuh eta karek paeh eueuh masalah Ki Hairun Ki Ahmad tidak dijemput baik ku abah poe Minggu balag hikam nang Ki Ahmad almarhum ua abah mah anak Ki Hairun jadi Ki Ahmad boga adik Romli mah bapak kolot pula ya mah ua berarti tah babaturan Bung Karno kula mah pernah paamprok jeung Bung Karno ke letik tahun bangsa 75-an lah amprok jeung Bung Karno ngobrol di dieu ngobrol geus supaya tuh Bung Karno wallah alam itu sempokona aing mah ngobrol bae jam 11:30 sampai jam 12 debat kan jeung abah lamun ua menang alo ngaji ka ua mun ua eleh ua ngaji ka alo nah naon wa ieu masalahna debat sapoe maka harti kene dua poe maka hati masalah ikam lupa 4 poe geus bisa didengekeun teu ngadengekeun nongko carita kedua ua teh eleh ini tinggal bahas syariat nggak bahas thariqah nggak bahas hakikah eleh ua ngaji baheula mah kitu kiai eleh teh taslim kuari mah masalah sapeker bae sababaraha kali eleh sugan taslim kredit geus sabaraha kali eleh sugan taslim malah nyeun soru
atuh di akhir zaman mah karari itu atuh naon di debat-debat atuh ayeuna ya kiai nu boga sorum ulah sok kitu cenah kiai mah kitu bae aing kada mesti ditanyakeun ku pangeran teu ngabahas aing ngabahas itu ya tah nyaritakeun riba bunga bank riba debat berbagai dalilnya na ngadebatna tarurun ayat-ayat hadis-hadis kanjeng Nabi eleh tapi tetap aja dipertahankan riba teh ya dipertahankan maki uci mau kemajuan nuturkeun jana moal maju negara aing mah nyarita lain nyaritakeun maju negara jeung sia nyaritakeun ge halal jeung haram maju jeung teu maju mah urusan hulu sia leg-leg ku sia beres geus sakitu bae wah teu nuturkeun kos kitu mah negara bangkrut sakieu ge make riba bangkrut goblok itu bangkrut ku ieu negara padahal eueuh konsepna negara bangkrut eueuh konsepna sadunya negara kudu bangkrut lamun henteu menyalahgunakeun pajak bisa kos kitu kan pajak tarikan terus dek di mana bangkrutna negara tanyakeun ka ahli negara kudu bangkrut negara moal sadunya moal kudu bangkrut menyalahgunakan hayo ngadu jeung aing pacarna mah aing hebat henteu atuh aing mah keur ngomong mah tapi aslinya mah kos kitu emang aing teu macan gitu negara maca ga kemana ngaji teh tah si Heru ya mah dia bonceng minggu teh dibonceng ada make rally sepeda abah udah rally hember tek 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 sok dipake ku kula ngolong tek 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 belajar sepedana hember mantap warina hebat naik mobilna baheula mau belajar atuh Haji Pendi mah dia simking hember baheula sanu boga hember beuh mun lain tuan tanah moal boga tah mas sepeda cewek tah gas nah jemput nanti mun bada mingguan teh ngobrol di tadi hari tadi tuan ieu ngobrol naon jeung Wa Ahmad jeung Ki Ahmad nyana bae ngobrolkeun perang bae beda-beda perang teh di anu diseret ditembak di penjara unggal minggu kula sok dengekeun beresep ai perang nama embungan resep perang embung urang tapi resep gadegeun nyana jagoan asli nyaritakeun perang nyana teh asli jeung Bung Karno masyaallah eueuh nu tersep kabeh pake lalagaan Belanda teh kunyana mah pake lalagaan kadieuna mah geus tah dijemput hujan gede sekali hujan gede dijemput teu baseuh antang ari teu baseuh hujan gede batur memarake payung segala nyana jalan dapur ka dieu tah lawang nu ieu tah Assalamualaikum wah ieu hujan buat teu baseuh atuh jalan sela-sela hujan bae sakira ada dengekeun we eta gua ambo bisa aya sela-sela hujan saya ya kari atuh bari seserian dia bari mikir urang jalan sela-sela teh sela-selaan sirai-siraikeun beureun kitu nya tah eta mantap perang menang ya baheula ngalawan Belanda modelna kos kari modelna dua kali jemput nu ngajemput teh Mang Uding jeung Mang Sobar biasa almarhum si Sobar nu sok ngajemput ajul kawin dikawinkeun jeung urang picung baheula lurahna ke aja Sobar tah kaberannya tah ngajemput jemput pelebah eta teh dayat pan eta mah didinya mah ieu blokna rusak dayat teh ikan jadi dinya mau hese tah asal di batuan ke rusak di batuan rusak di
hujana diisup dijemput ka ditu pas dijemput teh hujan ngan becek blok tek datanglah ka Dayak belah dia geus sampai Cilongok tipolesen ngaguling sepeda teh ngaguling Wah Ahmad mah teu kahandap kieu bae dulu atuh tinggal Wang Sobar bae pada jadi kos kieu tuh nya batu ngaguling kahandap teu atuh mau ngajuin Sobar mah beak ieu beak kabeh beak geus pokona ngaguling ka bucak eta henteu di luhur bae kieu sapeda geus naik deui ajunya naik deui ka dinya plek pikiran we nya aing si kumaha atas sih atuh deuk naon naik sapeda hiber we cak nya atuh datang ka dia blok atuh di sepeda ka dapur ka ditu biasa ditanya ku abah sia blok amat heeh atuh itu na wa hajina henteu nya nama pan sia blok aing nya henteu nya nama ngapung bae teu kahandap eta jadi cakap ulah gandeng tanya ku abah wah itu budak mah barlok mah guling jek lecet ban eta uang mah henteu wah tuh uang mah geus di luhur cak anu nahanan jadi teu kahandap henteu eta wajar bisa ilmuna kos kitu sholawat bae teh sholawat tuh sholawat dibaca kunyana mah nganggang coba baca ku eta lapar dibaca ku eta mah ya Allah geus hese nyaritakeun ada perang ngalawan Belanda teh ya nu karitu atuh mantak atuh hese nyaritakeun atuh elmuna kumaha eta bisa kos karitu ya didigul di penjara lapar sapoe dua poe tilu poe atuh kunaon eta dibawakeun sang lewat kancing urut kancing baheula pan aya kancing teh jadi teh eta kancing anu kancingna teh kayu secang baheula pan nanti kancing teh kudu pake obat mun aya jalan dinya lewat set dahar di jero Belanda ngintip uplek bae maksudna ieu pan di jero aya nu dahar diintip ku Belanda menang ti mana terus we diintip ku Belanda coba balik ka mana nya asupna kan teh nyaho beres sesalaman lewat tinya ju cak Belanda liang sagede ti bisa asup nah geus mah mending dikaluar-kaluarkeun cak kena bahaya ieu mah teu kontan daripada dikaluarkeun ku sebab ningali eta asup ka dinya masya Allah urut kancing bisa asup ka luar ka jero di kumaha coba ya Allah ya Rabb tah iyalah keistimewaan tapi ngaji kambalagna ka minggu Ki Haji Mahali Mbah Ewa Ibu minta balagi kam teh ieu ge kitu manuk di awang-awang tembak kena langsung plek kahandap sakaligus ima paeh di luhur kene kena tembakan atau kena panah wa ima ragrag ka taneuh ngaguling ngagubrag kara paeh halal bae masya Allah mun dua kali teu salah dua kali teh mentak lamun aya hayam katabrak ulah waka dipencit kena kanyawan heula aya hayat mustaqirohan apa eueuh kunaon lain tabrakat aja geuraan geus kaburu paes yo pugu eta pi paes gadar bangkes ya nya teu dipencit dia bakal paes juk ari dipencit haram antepkeun heula mantap kolot baheula bisaan kata bersepeda turuban ku pengki eta kolot eta hebat eta baheula mah sakitu ilmu encan ambalayah di HP di mamana tapi geus hebat nah turban ke sia banjur heula make cai seger meureun nya di banjur mah turuban make pengki teu meunang make naon make pengki
pengki plek. Nah geus barang 5-10 menit buka gudangnya kok mau lompat mah pencit tuh masalah. Ih baheula mah geus kitu kari balai katabrak motor gegeran pugu dicekelan ge geus nyawaan pencit. Haram. Dua sebabnya nanti teu beuna. Antep heula. Ke lamun aya diantepkeun aya kena napasan arak kunci mun aya getihan keneh ngucur halal atawa ngerenjang halal atau sasadakok lamun ngerenjang teu kok teu getih eueuh atuh geus teman jang jumbo. Yahilul isyadu bijawarihi sibai sok pake moro naon bae cek pikir nusok pake moro teh halal ku cara hewan naon bae bijawarihi sibai ku hewan-hewan anu galak watoir jeung manuk silakan kakalbin seperti anjing pakai moro kurang baik wapahdin harimau mau singa baik wabazin jeung manuk itu alap-alap syahin manuk alap-alap baik-baik atau berbagai hewan-hewan anu galak baik-baik asal bisyarti kauniha muallamatan dengan syarat hewan-hewan tersebut telah dididik pasti atuh dididik kumaha anjing dididik heula kurang ngaranna geyen ngaranna bopi ngaran anjing aya deui pepen ngaran anjing iya tuh geus ditu dah ngaran anjing bopi aya deui koki ngaran anjing ku anu ngaranana mah nah dididik dengan pendidikan anjing supaya ngartinya dites kurang nurut coba bawakeun ember ka dieu ember disebut ku ari mah pelacak anjing pelacak eta urang ka Baghdad teh keur menuju tas perang pan ka tentara Amerika mobil tank masih keneh di sisi jalan anu utuh nu rusak eta unggal urang diganti mobil aya anjing pelacak di bus pelacak tuh di Baghdad dari tadi ke Iran urang naik pesawat atuh anjing turun urang teu tarurun barang-barang heula make anjing jelema-jelema naca kulasan hiji mah digegel gitu. Asa mun digegel mah geus diwakafkeun bae sabodo tuh. Tapi salamet oge. Anjing borde terdidik mah sambarangan. Henteu sambarangan, terdidik. Mahal hargana. Miliaran harga anjing. Masyaallah. Ieu ka kalbi. Fahdin harimau mau singa dididik bisa anu tahun sabaraha eta tahun 80 lain tahun 70 di Mesir di Amerika eta ngadidik harimau saenggeus dididik tahun 70-an lah dididik tililitik nurut mau nurut mau masyaallah dua jelema di Mesir jeung di Amerika kafir di Mesir mah Islam ngadidikna
jadi non gitu ngaranna musabakoh nggak didik hebat kabeh hebat mung mau masya Allah kejadian di Amerika sakitu hebat dibuka ku janata dek di paraban padahal lapar-laparna eta bau lapar dibuka dek di paraban padahal kunaon diterkam eta nu ngadidik nu bogana paeh rame kana itu paeh pendidik nu bogana paeh dihakan kuno dididiknya dari Amerika teu kebal di Mesir sarua di Mesir biasa sampai tinggi bere daging eta dibuka sakit geus lulut geus bisa diperintah geus tetep bae dihakan antak mau mah tetep naon gara-garana binatang anu raja tuh ngaranna aja bisa diulinkeun ku urang aya lain ku wali atuh di dieu kan di urang di Taman Safari tinggal sukuna doang ya Allah ya Rabbi aya nu suku dua kan Taman Safari nu sukuna doang nu hiji mah uluna doang kan dibawa ka imana tinggal sakieu doang itu geus make anti-antina berbagai anti teteh aya hiji besi antina hiji kayu antina babacaanana tetep bae mau mengkos kitu mantap aya bae kitabna aya kitab karangan orang Mesir jadi nyaritakeun tentang kegalakan jeung keganasan Asad teh mau nya nama kadituna ajeng ngasinonimkeun ngakurkeun bahwa pemerintah itu adalah mau aya kitab baca ku urang oh jahe aya persamaan antak hati-hati sehebat-hebatna maung dididik tetap menerkam baik sehebat-hebatna mali teruskeun bae mata kiai loba nu katerekam geus teu rek nyaritakeun mauna tapi nu rek nyaritakeun korban penerkaman panjang mun kula dibaca aya kitabna jago eta ulama Mesir wali kedua kali nu pertama tahun 450 Hijriah berarti zaman Imam Ghazali eta mah Syekh Nafari waliyun min auliyaillah ngarang kitab sarua ngarang kitab tuh moal dibacakeun ngaran kitabna sebab pamere teh kitabna teh misteri kitab teh pamerena misteri barang dideuleu siapa teh garji misteri kan anu ngarti bae itu merena misteri di jero da jaritakeun eta jadi pengerusakan hewan paling ganas adalah Asad ternyata sarua bahwa pemerintah itu bagaikan Asad Allah karim sok lagi lulut urang ke pemerintah kiai mana anu henteu ngajongkok ku pemerintah geus kitu kumaha can teu kumaha kecuali anu bisa ngulinkeun pemerintah bisa boga antina mangga itu boga antina masih ada aja kumaha henteu kumaha sih mah kumaha deui atuh cenah namun ieu ulah wong cenah geus minimal tak nu boga yayasan eta korban pemerintah komo teman ngajukan suka Golkar eta korban pemerintah jangan lamun eueuh kiaian mah los bersanding sia deuk jadi kiai akhirat apa deuk jadi kiai dunia sakitu kiai keneh ngan kiai dunia teh ulama usu jahanam waduh sedang segitu mah sama hiburan doang dak ulah sararieun dak hiburan tah mah aing ngerenjeun elos aing teu kajeun geus balik deui ka pikir ayeuna teh tadi naon nyaho we
Ayahilul isyad bi jawarihi siba. Tenang geus teh ngomong tetep kiaian mah bahaya di negara kiaian bahaya. Kita masih potong tuh. Kira aja ada geus engke. Potong sapotong we ulangan. Halal buburon teh make angga hota. Hewan galak, manuk galak anu bisa menerkam akalbin seperti anjing dididik jadilah anjing pelacak. Bahdin dididik maung singa dididik kurang jadilah maung lacak. Bazin helang dididik kurang jadilah helang pelacak. Syahin itu kene alap-alap dididik menjadi alap-alap pelacak. Dan hewan-hewan bualak anu lainnya lu bisa didik mentak bisyarti qaulha mu'allabatan dengan syarat ayana hewan-hewan tersebut dididik. Hewan dididik nurut, anjing dididik nurut, kucing dididik nurut, maung dididik nurut, manuk sakit tu ganasna dididik nurut. Kunaon ai jelema ya Karim titah ulah maling bae ngaranna eta mah kucing garong. Lamun di jelema mah jelema garong kene kucing garong, jelema garong. Kadeleuna mah make baju seragam orang garong. Seragam naon? Anu seragam coklat-coklat. Anu seragam kopi kolot eta garong. Aju cak nyana ge aing ngeuneuh naon anu make jubah garong sarua. Ya 12 oke. Cas tongkeun orang garong kabeh nya nambung disebutkeun garong ka urang ngagarong kan oke guys orang atuh ieu mah nagara dieuseun ku garong kabeh. Nah ieu dididik surah hasil didikan Nabi antan zajra jariyatu siba bizajri sahibiha wa tastarsila bi irsalihi wa yumsika saida wa la yakula minhu geus dididik nurut kana bogana muncak nu bogana ulah di antan zajra jariyatu siba diulah bi zajri sahiba ka ulah wa tastarsila sok berangkat diirsalihi bawa itu lepaskan wayumsika soida ceklan ulah dijahakan wayumsika soida wala yakulamin terkam bawa ke dia ulah diakan nurut benar-benar geus dididik berat bela di dia aya di Cilong si Bopi anjing mun eta naon karang kebon leuweung manuk awas ku sia terkam manuk bawa naon gegel bawa ka dieu bener teh brak dibawa ya Allah jadi kulo pengalaman teh aya anjing bisa ngalahan manuk. Tuh, ai emak mah baheula boga ucing bulu tilu. Saya masuk ka jurnal teken mun nyon ucing bulu tilu. Bahaya jelema kuari mah kos karari itu bae. Heren. Teu hararebat otakna teh ngeres. Gara resnya kuari mah teu ulah diuk di lawang ribet meureun. Gede hutang. Ya diuk di meja ulah sia gede hutang diuk di lawang ulah sia burung babakalan Allah bae eta cukup teu kudu make kitab ngalarang terus di lawang nongtot jodoh sia
atau nongtot bapak endek ngelepot deh endek ngelepot deh endek ngelepot deh eta nongtot ngaran bahaya eta lah terus dilawang nongtot jodoh cilok deh ke budak bae budak itu di bebedak lawang teh nyirita naon we budak leutik mah carekan sia nongtot jodoh sia seuneun budak can nyahueun naon jodoh can nyahueun abdi ulah sok deuk di meja gede hutang teh daekeun budak tirok aya bae nu didiekeun di meja masih gede hutang kuari mah hutang kabeh jelema wae udah teu boga hutang kuari mah baroga hutang kabeh Masya Allah nongtot jodoh teh lain kawin bae naon bae jual dek jual terjadi dedek beli terjadi teh ngaran nongtot jodoh eta gara-gara sok diuk dilawang kuari jeung sok diuk dilawang gitu beta waduh aing dilawang kebenaran ya eta ulah bisa dah emak baheula boga ucing bulu tilu eta lamun dideleukeun we kieu manuk teh dikiekeun ragam kieu we cenah deleukeun manuk plek ragam terkam di kadang-kadang leng eueuh ka ditu tuh ka Cilongo itu jalan Cai teh ngaranna Cilongo kayak datang mau gabus hirup kene ya Allah eta ucing bisa diandelkeun ucing ya karim dah hararebat baheula boga mustika ku ucing eta tah bisa ngomong halalau leulekeun manuk ragat asal ucingna bulu tiluna ulah sembarangan hiji warna putih dua warna beureum semu koneng semu beureum nomor katilu hideung henteu satilu-tilu warnana henteu tilu putih kemudian koneng ka beureum-beureuman jeung hideung tah lamun aya ucing eta geus pokona mah teh jibat Masya Allah padahal kuda milih kuda teu sakuda-kudana kuda colap mun di dieuna aya colatan geus pokona kuda eta aya maziahan urang boga manuk bisa dididik baheula keur leutik bahkan manuk cangkurileung dididik dididik ka dikaluarkeun hiber tambah kurang heotan sweet datang ka dieu eta hebat baheula mah urang dititah digedeberkeun titah ka ditu kadi kitu-kitu deui diheotan ka dieu deui datang ka cangkurileung doang jaket trot betilok manuk jaket trot seremnya sarang gunting jaket trot nah eta manuk galak pasti alap-alap heulang di luhur kieu beungeun masa deuleukeun baheula keur leutik nalekeun heulang di kamana ieu di kamana ieu tenang bisa ditonton baheula mah heulang nah asal geus tungkul beta huluna set dah kamana yo anak kotok beunang heulang kuari mah ngarupa Ki Haji heulangna teu meunang aya jahe sikat eta heulang make sorban jadi heulang bersorban ya Allah alap-alap gitu kan dididik bisa didik dengan cara biantan zajiro jari hatus sibabi zajir sohibia dicaram kacaram tarsar sila irsalia dilepas kalepas haju wa yumsika saida wala yakula minhu bisa dikeker dicekela digegel teu didahar ya Allah yustaratu tarkul ukli tijari hati tayri fil azhar disyaratkeun ninggalkeun nadahar ulah didahar tijari hati tayr dina hewan tayr fil azhar mungguh kaul azhar mun meunang manuk ulah didahar kitu kene manuk sejen ulah di kitu
naon di dahar nya jadi berarti dibawa hasil jarahan manehanana kanu bogaan baheula mah nu nundukeun hewan maung teh ieu tah buyut mansur nyana lah dikurangi aya deui hiji jelema dibere wiridan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab padahal abah teh mere buta tukang urutan abah ju hayang ngalang-lang buana neuk ka mana tuh cek cenah itu ja buta cek abah ulah hayang ka Lampung ka Palembang ka mana bae cek cenah minta wiridan dibere wiridan rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azab berangkat ka Lampung Palembang terus sampailah ke Aceh Aceh kapanggih jeung kiai ngahadam carita di dieu bawanya ngahadaman di dieu carita di ditu tah geus 3 tahun itu hayang balik ka dieu hayang balik mana tapi embung naik kendaraan eta dibaca bae ku nya salila menang wirid di abah teh dibaca rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah terus bilanganna sekian baca datang ka ditu guguli besan guguli bedan ieu ieu nyana nanya ieu san guguli bedan maung katanya dia mau bisa ngomong ayo bisa balik cek kita tuh dan pakula masya Allah eta dia naik mau ya Aceh ditanya ka mana heula ieu Masjid Al Ittihad deui sakumaha boing jadi ya eta redina di Masjid Al Ittihad jadi datang ya cenah Masjid Al Ittihad salat segala rupa beres aya gacilog cek eta ieu mau ka mana tuh baca deh robbana atina fid dunya hasanah aya deh guguli bedan si mana sia ngilih batur sisieun batur ngobrol aja jeung mau aya gacilog cek eta teh aya tapi aing mah geus gacilog kebaliknya geus plek gacilog datang naik mau wirinana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina urang mah wiridan eta boro-boro nurut mau pamajikan ge Bali boro-boro ieu mah maksudna nurut datang ka nurut mau ya Allah pabelsat Gusti Allah lagi wa yustaraku wallahu a'lam. Hatur nuhun kasadayana netos mampir kana channel Abi ulah poho di subscribe di like di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.